Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Nurkes kumpul di kahormat sareng rerencangan sadayana kumpul di kanyaa. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji syukur ka Agung. Margi kuhormatna urang teh saruing mumprung dina kasempatan ieu. Hadirin sadaya budaya Sunda setinggal karuhun kacida luhur jalanan. Timimiti bahasa kesenian dugi ka tata krama paripola nanging bahasa kesenian dugi ka tata krama. Di zaman globalisasi, ieu budaya Sunda katinggalan mimiti kepesan budaya dengan seueur nonoman anu kirang paham kana bahasa Sunda. Tanapi langkung resep kana kesenian barat titimbang kesenian sorangan seperti angklung atanapi wayang golek. Aya sanes ku urang kusahari atuh budaya Sunda bakal dirawat. Pami sanes ayeuna mah iraha deui urang bakal ngomongkeun ieu tradisi titinggal karuhun. Upiduna hayu urang sami-sami ngangkat deui anjeun budaya Sunda. Ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sadinten, mikaresep kesenian Sunda, serta ngalaksanakeun ajen silih asi silih asu. Ulah dugi ka budaya urang ilang tilar jaman. Mung sakitu anu teh kapinter hapunten bilih aya nusaha anu teu kaluput, aya basa anu teu kakareta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.